Tapi tinggal foto KTP terus nondenya persyaratan teh ijazah meren tanya pokoknya ternyata saha kenal itu kayak gituanan. Boy, masuk bro. Oh itu ada si eta pun naon lompatan teu jelas teu puguh. Puguh jelema teh saha bi teh ya teu ketempo beungeutna teh. Katarima moanya nih PT eta teh. Lamaran mah geus beres sih. Anya teh kudu nyiapkeun ieu jawaban jeung interview. Tanya naonnya mun di interview gitu. Ini tanya pengalaman kerja. Pernah sih kerja bakti pas itu teh. Terus nondenya. Nondenya pertanyaannya. Kayak menu gampang-gampang sih. Ngarabobari asupna. Duh, jadi kepikiran yang isukan interview, aduh. Makanya yang isukan. Saha maneh? Naon sih teh saha maneh mah? Yang naon maneh? Aya nu lompat tuh tadi ka dieu. Si eta mah maneh nu lompat oge tadi. Maneh nu lompat saha teh? Tadi maneh di dieu teh nongin kitu lu culang-culang lompat ti ka itu teh puguh kunaon sih maneh teh? Berarti tadi aya nu ka dieu nya, ka itu berarti lompat tuh. Pan maneh eta teh lian? Puguh urang teh keur ucing-ucingan ieu teh. Si eta mah lieur ucing-ucingan sorangan sih. Lain sorangan si Asep, abal si Asep. Heuh pan maneh si Asep teh lian? Urang mah lieur maneh mah. Geus lieur kitu deh maneh mah. si Asep abal teu. Heuh pan maneh si teh si eta mah sok lieur sugan maneh mah hilang ingatan apa kumaha maneh teh? Lain hilang ingatan teh. Urang teh keur neangan si Asep tadi teh ka dieu da lompat mah teh. Si eta mah si Asep wah. Kumaneh nya disumputkeun? Nyumputkeun naon si teh maneh mah. Sok bingung batur wae keur bingung-bingung oge naon di. Keur nyumput. Keur neangan si Asep. Ari eta ngaca geura ai maneh kunaon sih? Gelo aing cicing di dieu mah. Si eta mah lieur jelema lieur kumaha deui. Motor ke lieur dilieur deui. Si Acuk nih. Naon tadi tong bejannya. Sahan deui nu ka dieu maneh masuk lieur. Bieu maneh tas di dieu neangan maneh sorangan kumaha sih? Kaning. Kalau mah anu ka dieu ulah di bejannya. Naon sih temen teh? Lieur sih eta mah. Tadi neangan manehna sorangan kumaha aneh. Tong ngalieur geura lieur oge batur teh. Kenaon sih temen teh? Cicing urang keur ucing-ucingan tinggal ayo euy. Naon sih ucing-ucingan jeung saha ieu teh? Tong bejannya. Si eta mah ucing-ucingan sorangan tadi lieur tadi neangan ayeuna nyumput kumaha sih? Lieur sugan maneh mah. Ganeng. Maneh lah. Aing mah kira-kira dia deui lompatna. Kemana nih Asep? Bisa ada nyumput nama? Sep. Oh, Asep. Sep. Naon dieu? Ari maneh bisa jadi dua lain? Jadi dua naon? Ari itu si Asep ieu. Wah, Si Asep. itu ning si Asep teh.
sia nyumput didinya. Oh, itu hari mana itu saha? Semua tadi bejaan ucup Oh, itu. Bawa kabur sak. Di urang lieur ieu teh mana asep nu bener itu. Teh mimpi apa naon sih? Di urang lieur kieu teh. Mimpi teh sih teh. Oh. Tapi dia cukup mah menyeri mah mimpi. Tapi nah biasa asep jadi dua.